Ya, palawari sadana masih penasaran simkuring Mr. Jun di acara Mr. Jun Tetelepek. Tah hatiku jang wawan pangitan judulna teh. Ya. Eta mah pan tina naonnya tina Dolanan kaulinan orang Sundanya. Anu teu bireuk nya teu bireuk deui tahun-tahun 80-an 70 meureun tapi mun di tataros mah memang ti kapungkur ge tos aya lagu rumpaka eta teh Jun. Ta eta nu lagu Jang Wawan eta di aransemen. Tapi teu ieu teu aya masalah dina penciptaan lagu nu kana itu. Teu da. Kan eta mah NN. Oh, NN. NN janten abi ge lebetna NN mah nya lebetna aransemen. Da eta mah memang awalna urang coba-coba ngaransemen lagu non teh Jang Wawan versi rock and roll. Ternyata eta nu booming Ajun Jun. Eta anu nyanak Billy the Kid keliling ka mana di Jawa Baratnya. Lebih ka lebet TV nasional gitu aya label bahkan teh di naonnya abdi nontonnya di Antep. Kon mah aya TV Antepkeun bukan Antep di Antep dina acara musik wah ieu nah percaya jeung kumaha nya bingung ieu teh rencangan abdi sanes. Sore aduh pokokna mah luas we ongko resep kana tradisi cenah. Tapi kana band imam meureun band tradisi meureun. Ya eta jadi tena aya perpaduan makana hayang uji coba hari tadi keliling Ajun Jun di Pangandaran dugi ka itu Banten tuh resepnya tur eta teh sebenarnya tur ke radio urang diwawancara sigo ke diwawancara abdi teh isin teka-teki kejadian resep begitu sok lebet masuk ditaranya ini vokalisnya yang mana abdi ngacung ngebag si penyiar kelepak perayaan gitu iya ras vokalisnya ada meren disangkana iben kan nya kudu kaset rata-rata makanya ada binangkit ari ieu cenah manis aya nu ras ieu vokalisna aya nu sampe 3 kali ya aduh siaran radio teh aneh teh nah teu kasinggung gitu abi mah atoh we dikitukeun teh da abi mah kan resep penyamaran oh ternyata eta jawabanna resep nanti penyamaran ieu vokalisna mana seseorang mah ka pemain bass ya ini vokalisnya da gondrong coba kasep lah aya hiji deui nu sehat ning saha kolenan eta yang disangka mah eta meureun komplek teu eta mah nya sakana abi mah kru we meureun tukang akutson katipunya katipu pisan eta wah mun dia aya 6-0 lah eta teh terus baheula lamun inget keneh mah meureun lain ti naon lian ti eta aya nu kasinggung oge harita ning nu katipu basa keur jadi penari latar oh nya basa keur budakna teh cilik teh penyanyi cilik mohon hampir ngelepek jantan monster sabaraha urang harita teh 5an tilu genap urang jaratan monster ibu nu mawa eta penyanyi cilik hampir ngelepek da urang nu jadi penari latar hewan nya tapi geus dareng mah alhamdulillah suksesnya di Bogor harita eta suka dukana nya terutama tina kesenian ya kadang urang teh aya resep gitu nya itu vokalisna ini kan lain ka urang lah urang cicing ya jempe we urang nya cicing oh bukan ini oh tak kitu teh ini vokalisnya itu dia teh hiji no eta mah model kuis nyanyi model kuis hare-hare kan urang teh nya padahal geus kurang kumaha diwedakan harita teh Jun setiap ieu teh wawancara teh bikin kaki itunya nipu eta nya urang nu nipu kan itu nu nipu ka urang ge apaleun meureun itunya pemain band meureun vokalisna itu meureun ka urang teh jangan di ieu heula meureun dikabaturkeun heula gitu ge bisa me disebutna teh me surprise eta bisa surprise bisa doorpress eta mah nu press-pressan jadi silih tipu eta mah ya
Terus sampaikan ke apal eta vokalis urang yen vokalis teh urang manehna kumaha jadi ngawawancara atau ngusah meureun. Jadi ngan rada bete maksudnya dia. Gancangkeun pertanyaan teh. Kuduna. Ya. Gancangkeun pertanyaan. Ya. Hafal urang vokalis. Hayang buru-buru beres. Naon kieu cenah ya pemain band. Urangna perlu. Ya. Eta. Kieu pemain band cenah ya. Terus mun eta kabatur nya ka wawancara. Sementara di grup urang ieu di personil band anu kasinggung teh urang jadi vokalis. Bararaud. Onto resep da. Ngadarukung disangkana hiburan cenah. Atmo misalnya kuduna atmo atau siapa? Atmo. Karena teh. Malah cenah mah mun nyanyi campur debus kadang itu disek di kanan itu kan barudak. Tapi geus aya eta anu naon teh nu ngadepean jeung jangkung. Meh rada beda atau cenah nyanyi kudu bari salto eta nyiksa we meureunnya. Ngan urangna teu apal. Nyanyi bari maraton cenah. Nya atau ngabebutkeun diri can kahana panggung. Rame teh kahayang teh aja. Ulah gitu mah bakal capek lah mau nyanyi jeung terus. Eta teh dugi album Billy the Kid mah sareng Billy the Kid mah ayeuna masih masih eksis sebenarnya. Eksis mah teh sih da dunia musik. Tapi ari kumpul masih sebenarnya. Kumpul masih da. Ari dina band mah tanya cabi abi mah refreshing tidak siga dina longser gitu da ngarumasakeun meureunnya. Nya. Da ayeuna rek di operasi plastik biayana ageun ka ieu kudu percaya anger. Nya kuduna urangna aya proses tim mimiti nepi ka eta. Abi teh nya hoyong kamari geus niat ka barudak teh. Cate doakeun we. Nya demi kemajuan band cate operasi plastik ka Korea. Eta satuju eta barudak. Nya tujuan ngan memang syarat-syaratna. Dulu teh bingung bahanna ternyata begitu ningal aplikasina bahanna teh aya plastik tilas air mineral, aya plastik keresek. Ini kan operasi plastik. Ternyata operasi plastik teh plastik itu keresek. Tuh aya kitu mah geus mah wati urang gitu. Abi bingung abi teh. Rek mirip saha ta eta nu bingung. Nah, eta bisi itu nak mungeun nya. Lain sieuna abi dibodaskeun atau dimancukeun dan balik ka imah mangusir. Nya, eta pertimbangan eta nomor hiji mah. Aya urang kaset indungnya. Nya teu apaleun, teu warawuh. Tapi mun nya lamun pas balik teh saya inyuk wah lain kieu nya. So, nya kecuali jeung prosesna jadi prosesna teh di video kitu ta ieu tim mimiti operasi plastik nepikeun ka ayeuna di video region naon disebutna teh didokumentasikeun nya tah mah ieu kitu ieu tah sampikeun ka ayeuna kaset teh tadi nang bade janten ngan kirang harita teh kirang sabaraha biayana teh kirang 400.000 hari udunan hari teh kenceleng band. Jadi jika model di masjidnya mus ngabus untuk jumahan kan ayah kencelengnya. Nah, terus yang baru dah konser nanyakan entong cek baru mending kieu cenah lebar tak ieu dilematisna teh sampai ayeuna tapi nya mudah-mudahan lah tahun payun insyaallah lamun naon teh aya rezekina nya urang mah ngeutkeun operasi plastik tah eta atawa perlu hak angket kitu nya diangketkeun nya diangketkeun heula karena satuju nu teu saha mun katingali engke mah nya nya ari barudak band mah pasti moal satuju meureunnan kudu di operasi plastik ngan duka teuing ari barudak longser pasti oge moal satuju terus saha nu satujuna ternyata tah eta mun di dunia band mah Jun tapi di canak enjoy lah da sagala ge tenang we lah nya tah eta nu penting mah urangna bahagia sehat resep karena kesenian ieu da geuningan urangnya harita boga pangalamannya naon teh ngalongser mamawa sapeda leumpang ti Cibaduyut ka Pasir Kojanya bari kokolotos dinya nikmat harita mah nya nikmat pas balik ke teh ngaliwat geuningan nya
urang jeung tarasi jeung kerupuk nya aya rencangan anu tos gajihan jeung pindah urang jeung kerupuk jeung etanya baheula ya tapi nya ternyata kerupuk teh mawa sejarahnya aduh sejarah nya gep kerupuk teh tina kerupuk nya gepuk tanya gep kerupuk teteh asa gagahnya tuang serang gepuk gep kerupuk pas man harita mah kungsi nya ka warteg jeung naon renang China nya itu nyebut renang hari China ampun da eta geus gajihan baheula mah nya eta jeung pidoana mah sebenarnya mah anu intina nya mudah-mudahan Mang Jun lah aya sponsor urang teh aya ngieun naon teh nya itu sanggar longser kanggo naon teh pelatihan generasi muda karena ya mau ieu di kalongsernya da bean mah cekap lah sakitu naon teh istilah nama mun tina longser mah hiji kesenian tradisi terutama di kota Bandungnya longser kira pilih anu teh acan apa jadi longser teh sebenarnya di mana gitu pami nemutkeun sejarah mah memang ramena di kota Bandung di kota Bandung eta teh tahun 30-an sawerna terus booming naon teh pertunjukan longser di kota Bandung teh di stasiun di alun-alun di Parapatan 5 tak ada nu ramenan nya secara penelitian jeung kan tokoh-tokohna ge Ateng Japar aya Bang Tilil nah itu tokoh-tokoh anu memang saat eta ngaramekeun di kota Bandung gitu janten memang ninggal dina kesejarahan eta ini peryoginya dipertahankan kayak memang terus nganggo bahasa Sunda juga etanya eta nu penting makan orang tiasa oge ngamumulai bahasa Sunda tiasa ngamumulai teaterna terus kan piriganan lagi ketuk tiruan nu asli mah nya nu original mah nganggo piriganan teh ketuk tiruan teh minimal urang teh 3 atau 4 sareng tarian menurutnya 4 item eta tiasa kapertahankeun Mang Jun jadi teu muluk-muluk sih salaresna mah cita-cita karena abi orang teater hoyong naon teh gaduh sangar longser aya regenerasina keras yang minimal biasa pertahankan 4 item eta dan ternyata dina longser mah geningan paling komplitnya paling komplit aya musik aya tari Pak Nari ya. Aya tari aya bahasa bahasa Sunda aya acting na oge terus aya improvisasi aya bobodoran terus aya nu nonton aya nu nyawer tah eta tangna paling dipikar sekuadi lah khususna terus menarik kelebihan longser kan karena dibungkus carios jadi sebenarnya mah mau bosen-bosen Mang Jun nya karena jangan didinya terus main teh tapi kan beda-beda ya cariosna kan tiasa gutas getos tiasa roman tiasa carios naon teh legenda tiasa urang carios dongeng ta eta terus ngahibur carios wayangnya biasa terus anu pangpangna nu utami nama jadi si penonton teh daya batas bahkan ngiring terlibat sebenarnya mah nah eta nu non teh pola-pola teater tradisional anu memang jadi ciri khas terutama di Jawa Baratnya di Jawa Barat mah kan teater tradisional teh sebenarnya sami kayak jiga lenong topeng banjet ludruk ketoprak kan pola-pola teater tradisi mah caket sareng penonton eta panginten anu naon teh
jadi ciri khas teater tradisional Mang Jun. Nah, itu pokoknya pahlawan di sadayana tong hilap masih keneh di acara Mr. Jun tetelepek sareng saha sareng Agus Injuk. Kade bilih hilap pokoknya mah di subscribe, di komen, di like, sareng di share, terutami loncengna ditakol ting di Sunda Lokatara. Ieu teh hoyong mah panjang lebar ngobrol tetapi sagala pige kauger kuat tos. Ieu teh mohon atuh kumaha kan aya aturanana janten tong lami teuing cenah. Oh gitu teh. Sakedap tapi mundal. Nah, mundal pokoknya mah mucakil. Ya. Hatur nuhun pokoknya mah satu acan hatur nuhun. Kagiatan ayeuna ieu naon Agus? Nya sami banginten masa pandemi mah seseueurna urang teh naon teh ngadamel seseueurna janten naon teh istilahna konten kreatif lah. Virtual seseueurna mah ngabantosan nya rencana nu ngadamel nanti program-program virtual tah etanya gitu dah kan ngalongset ke acan tiasanya udah tapi mudah-mudahan we kapayuna mah sanes kapayuna ayeuna pantos mulai dibuka ayeuna ya mudah-mudahan nya urang-urang cing sarehat tah eta cing CRD nu nanti nabuh pokoknya mah kanggo seniman seniwati sing saleueur di job Jun resep seueur job de margi naon silaturahmi urang teh seueur dulur seueur wargi tah eta pokoknya kitu atuh panginten hatur nuhun pisan Agus mudah-mudahan sing sehat urang sadayana hatur nuhun pokona mah mung sakitu pahlawan di sadayana pokona mah Mr. Jun tetelepek Sunda Lokatara. Hatur nuhun yuk